Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kadeuleuna kumaha cenah kiai nu boga kayakinan jeung nu teu boga kayakinan. Atuh katempo jelema nu boga kayakinan, makan jelema nu boga rasa. Kadeuleuna istiqomah, kadeuleuna anteng, teu ka makhluk, teu ka dunia, hiji bae Allah. Haju karasa deketna Allah, karasa barengna Allah. Dek teu yakin kumaha lamun geus dibere rasa deket jeung Allah. Dek teu yakin kumaha lamun geus dibere rasa barengna jeung Allah. Masya Allah. Saya ngaji-ngaji teh urang teh hayang datang ka dinya nu sabenerna mah. Nah, ngaji rurukunan mah segala rukun wudu datang ka poho deui moal. Pun salat. Eta penting tapi tambah cangkal. Tah supaya mantap ibadah ka Gusti Allah teu lurak lirik dina aya penggede-penggede teu boga bae pikiran mere moal tah. Panyakit kiai penggede-gedena eta. Selain sugih biasana rada kandel. Ya kiai kudu digantung bos kieu. Aju bae neangan cara kumaha dan kumaha ya naikeun derajat dunia yakin yayasan belah jangan ngaji kieu bae mah ieu mah ortodok eta geus teu boga kayakinan teh kiai kos kiai nu boga yayasan mah tama kiai nu non yakin. Kecuali teu cenah kieu izin yayasan kieu mah sekedar metode biar rapih kelas 1 kelas 2 kelas 3 pelajaran eta urusan dunia mah teu geus diatur di administrasi goblok ngaranna. Jujur ya teu bagus pinter ngelehkeun kepinteran sagala-gala bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan bahasa Chinese bisa. Nganjang ka Allah ngambang. Sakitu doang pinter bae pinter. Ya kuari nagaran mantak acak-acakan ge dijeur dia cekal ku jelema pinter. Mantak nagara rada acak acak-acakan. Rada. Aing sabaraha kali teu ngomong radanya. Maksudnya dicekelna kudu pinter tapi teu yakin. Beda. Pinter ngadu naon urang di DPR. Ayo coba. Tapi teu yakin. Seperti eta. Loh. Eta mah keur contoh doang, contoh mah. Teu maksudna naon, teu maksud contoh. Aing kunaon kitu nya? Aing heran ka awak aing. Ai asli lawat teu eta ka Allah. Sudah asli lawat ka Allah lah. Urusan kos kitu mah teh masa bodoh. Urusan dunia ieu emang sakola mah kadija ngajurusna jang urusan-urusan eta. Kajeung bagus. Mun sakola urusan negara. Acak-acak ieu urang. Urang mah jadi DPR henteu, bupati henteu, gubernur henteu, ijazahna teh gablek sia. Ka Allah ieu maksudna geus urusan nya urusan urang ka Allah supaya mantep. Tah eta gimana? Supaya di akhirat teh hiber. Dibawa ka neraka. Hiber. Urang teh ayeuna keur ngabahas kurban. Eueuh hiji ibadah anu paling diperhatikeunana ku Gusti Allah di bulan Dzulhijjah kecuali motong hewan kurban.
amila ibnu adam yauman nahri min amalin ahabba ilallah ta'ala min iraqatid dam. Langsung keterangan anak di Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang asal di Kangjeng Nabi be ngerenyed hate ku percaya cek Kangjeng Nabi wajib salat langsung renyed hate. Cek Kangjeng Nabi wajib puasa lockdown renyed hate. Tarawehna lockdown. Tah asal ucapan Kangjeng Nabi urang ku iman ka Kangjeng. Cek Kangjeng Nabi haram kredit ngeretem. Hayang nambah deui. Jurid teh ngaranna. Ayo lah ucap Kangjeng Nabi laksanakeun ucap Kangjeng Nabi ulah moal kebal hirup di dunia. Moal kebal hirup di dunia. Maka jeung dipake lalagaan geus ngagejebur ka neraka mah kerasa geus. Masya Allah pake lalagaan hirup. Contoh geus ambalaya nu sehat gelepek. Ngomong nu gering mah. Nu ngora gelepek ngomong nu kolot mah. Kan geus loba sing gelepek eta tinggal nunggu waktu hungkul urang Gusti pake lalagaan. Dah mantek ulah niat ngaji ceuk lagi ka dieu. Konser kabeh ngeunaheun urang dina salahna jadi ngalain ngaji ieu geus daripada ngaji aja teh bener baringan niatan tadi itu tetanggana teh tapi bener lempengkeun ka Allah singkap-singkapkeun penyakit-penyakit damun urang geus sakarat teh ka mana minta tulung iwalti ka Gusti Allah. Ai kitu urang geus rada deukeut ka Allah kan nah loba utusan-utusan Allah. Jibril teh Kangjeng Nabi teh para aulia teh. Kadeleuna mah sorangan urang di kamar ICU padahal mah urang keur dikelilingi ku para aulia Allah. Nikmat kadeleuna mah urang sorangan di leuweung padahal urang keur dikelilingi ku para sholihin. Rahasia Allah kuarina urang dedeuketan jeung ahli-ahli Allah engke ketika sakarat teu pentingna mah. Ieu urusan kurban. Jadi paling diperhatikan ku Gusti Allah di bulan Dzulhijjah urang mah alhamdulillah ya kalalorban sabisa-bisa urang. Pamarentah mah can pernah korban. Bupati cenah henteu korban cenah mah. Gubernur henteu lain tinyana tah mah duit APBD. Dari rakyat untuk rakyat kembali ke Haji Pendi tah mah. Jadi orang nyana sorangan. Jadi bagus, oh masalah nganti pribadina tak ulah nu eta. Nya teh nya korban satu, ya tolong anu teh nyahoeun nya mah. Tah mah ongkos zakat fitrah dijadikeun atlas. Bagikeun ka kiai. Itu kiai teh khusus salat. Jalain jatuh mah tuh kiai tuh tambah jatuh mau ditambah jatuh kunaon jadi ngacok gitu sih ya. Tuh hayang khusus sampingna nu puguh ibadah ke Allah. Kula mah ngabejaan doa. Rasakeun geurang sampingna meuli make duit asli hasil dagang hasil tani. Rasakeun. Oh pake ku urang. Penting Allah. Rasakeun jeung nang pamere bupati. Sok. Ayo ngabejaan doang. Coba ge karasa geus ya. Ieu mah teu dibere marah. Sia bupati cenah ye sakira teh ku pelit-pelit teuing. Pugu keur dijagaan ku Allah. Tah kiai lamun geus ngarasa pelit ka bupati mun teu mere kiaina nu belon bupatina men. Kiaina
nolak ulah sekarang ada loba bae di berena tuh siapa suka goreng tungtungan siapa ya maksudnya ku basi kiai urusan kos itu urang steril geun rapihan dekat Allah lain deui komo lamun urang dibere ku hiji wali ku hiji ulama dipake pake Masya Allah dipakai tahajud terhes ginahin nah iya urusan kurban ya jadi eueuh hiji pagawean boleh dipakai karesep ku Gusti Allah ibatan mencit hewan kurban bolak-balik hadis Kangjeng Nabi apa nancem di hati urang pangbloon jelema di bulan haji boga jang meuli domba boga jang meuli hewan tapi teu korban eta mah ablaul bloon pangbloon ulang ngomong sia bloon men kuluhum batur mah balalener illa latati yaumal qiyamati bikuruniha wa azlafiha ke bakal datang korban teh ranggae berikut naon kadang-kadang nu gede tanduk katanya jauh mah kota tanya kata do kayak gue hirup di kota pantat tadi sih mah di lembur nyaho aduh lah ceker Masya Allah kabita mapakeun ka urang terbayang-bayang coba ku urang rada dibayang-bayang ku urang kiamat rata ganti tanah muncul urang Gusti Allah ku harikan loba tatangkalan engke mangeplak tatangkalan urang keur cerita di Mesir bae ge cek Timur Tengah antara gitu naon ngaranna eta Mesir ada leuk-leuk di lahan ka ditu batu ka di batu ta eta engke mah rata urang muncul panon poengan sagala dibayangkeun Masya Allah urang entak Sayyidina Abu Bakar mah Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bayangna nangtu bahagia anjeun manuk cek Sayyidina Abu Bakar anjeun mah hiber enclak nyatuan hiber deui enclak deui nyatuan hiber deui paeh bigoe dihisab Abu Bakar mangke dihisab sia manuk bari cerik cenah Abu Bakar sia mah hiberan neangan parab di mana-mana paeh eueuh hisaban yeuh Abu Bakar paeh pasti ditanya ku malaikat munkar nakir dihisab urusan pagawean dunia jeung urusan kesosialan ya Abu Bakar mah sedih bari ngurucun cai mata cekel kurekan-rekan aya naon Abu Bakar manuk ngeunaheun hiberan paeh masalah ieu Abu Bakar sagede Sidina Abu Bakar anu lamun keur zikir ngagolotrokna teh kadenge suara golotrok kolbu Abu Bakar teh sekitar bangsa 30 kilo Sidina Ibrahim Kang Nabi Ibrahim mah 60 kilo ngagolotrok urang kos urang bae lamun hayang motor teh teu kabeuli golotrok tekan urang ge sarua gogolotrokan di dieu teh Masya Allah naon nu kudu dijual naon nu kudu diojol naon ujung-ujungna naon nu kudu dipaling pan tolol golotrok pan di dieu ya Allah kaum lamun haya awewe haju urang bogoh nyana bogoh
Ya Allah, tama gogolotro kanana, gogolotro kanana, gogolotro kanana, gogolotro kanana, gogolotro kanana, dedeh. Ngelehkeun sagala-gala, apapun yang terjadi. Sikat habis. Eta urang ngabagian gos kitu karak gogolotrokan. Ada yang ngasih Abu Bakar. Masya Allah kan. Tuh. Jadi dipapageun orang di akhirat tak ku kurban. Indah jasa. Masya Allah. Ketika orang ngere kurban aya kasunahan abeh utama wa yusanu limuridi hasunahkan warek mengharap ngalaksanakeun kurban hiji ala yuzila syarahu ulah motongan rambut fi asyril hijjah tanggal 10 tanggal hiji sampai tanggal 10 sampai kurban ulah motongan rambut ulah ngagunting rambut kena jadi saksi tabu ji walada prahu jeung ulah ngaguntingan kuku tanggal hiji sampai kurban ulah diguntingan kuku sunah 10 poe berarti rada panjang saya tas kurban takbir pencit geresel karak cukur karak potongan kuku eta ge ilam yakun muhriman lamun teu keur ihram lamun manehna teu keur ihram yusanu li muridiha ulah motongan buuk ulah motongan kuku geus aya perintah ulah hukumna sunah mun ditabrak berarti makruh Zaid ngalaksanakeun kurban tanggal hiji sampai kurban teh disunahkeun ulah motongan buuk ngagunting motongan rambut kuari teu dilaksanakeun ditabrak makruh hukumna ya sakadar makruh tapi kurang utama rambut mata mandek rambut naon bae bahasa nagala yuzila syarahu ulah diguntingan rambut sirah ulah antepkeun sawaun fi dzalika sya'ra waliyati janggot wasyaribi jeung kumis walib dikelek termasuk buuk-buuk anu osok aya di anu osok aya di anu osok aya di ieu teh geus sarua ulah diguntingan di blow ulah geus ulah guntingan rambut ulah guntingan kuku masyaallah ya jadi saksi ge di akhirat teh luar biasa hatta yudhiya datang ka mencit kurban Kanjeng Nabi dzaraitum hilal dzilhijjah wa arada ahadukum ayudhiya falyumsik an syarhi wa adbarihi di mana anjeun ningalikeun bulan sabi tanggal hiji Dzilhijjah sedengkeun warada ngarepakeun deuk ngalaksanakeun kurban palyumsikan syarhi wa adbari tahan ulah dicukur rambut ulah diguntingan kuku masyaallah rapi badak keur leutik mah urang keur leutik kula keur leutik mun aya nu kurban datah embe dibawa ka kiai tas dipandian rapi aju luhurna dibungkus maka kain putih nu bogana mawana nampan dina nampan teh kaca sisir gunting basilet nah eta dibawa ka imah kiai
tuh wanita sebenarnya tuh kos gitu kolot baheula mah jadi kos kitu tah mawa teh padahal mah lain kita dibawa ka imah kiai nyana siap ke tas dipencit aju nyana ngaca ngagunting terus diguntingan kuku bersolek lah imah lain baheula mah dibawa ka imah kiaina aju nu loba nu korban aya 20-an atuh kiai aju jualan kaca Masya Allah bisa tuh kalau baheula ya kula leutik kene ge masih teh kos kitu teh turun temurun barang ka dieuna loba dihelah henteu bagus sih sebenarnya kos kitu persiapan baheula mah dibawa ka imah kiai lantaran nyana ngahadiran mencit tadinya beres dipencit tah eta teh akan dingaranan tah ku kiaina dibikeun deui tah geus dipencit tah ieu sia kacana tah guntingna tah gunting kukuna geus geura mandi ka ditu baheula mah kitu jadi rapi geus atuh kulantaran dibalikeun deui dilaksanakeun kuari mah tangkorak kiaina teu ngabalikeun jadi ku kiaina dipendem kisir gunting segala macam kebal-kebalan jadi tukang cukur teh kiai gara-gara ada kiaina beda jeung kiai baheula balik nah iyalah aya perbedaan seetik antara zaman kula keur leutik jeung zaman ayeuna tapi dibawa negara rapi disusungitan embe naga make minyak misi kaje minyak kage simpen di imah kiai ngajajar lah keur zaman abah dia beca dage khusus dimerekan ieu kurban anu ieu kurban bapak anu ieu kurban bapak anu tah beres dibilikeun deui aman kuari mah kiai ka mana eta sisirna heuh ya sisir kos kitu ieu meuli dibabak itu aman jadi kiaina kuari ya masalah keur carita perbedaan kamari ieu keur leutik jeung ayeuna keur kula leutik keneh mah asal jelema geus ka Mekah bae erek nu pinter erek nu bodoh kumu nu pinter asal geus balik di Mekah bae ge Masya Allah masyarakat asal geus ka Mekah bae eta Jumatna jam 10 ka masjid sorbanna dipake jubahna dipake padahal mah bodoh sieup baheula geus embung naon teh sebab ngarasakeun geus jadi haji beusi rusak ieu hajina tah zaman keur leutik urang mah kos kitu kuari mah aduh geus sababaraha kali ka Mekah kos teu munggah haji bae ka masjid make helm goblok kadang jadi hoti bah teu beres sia sakira gegeraan bae masyarakat seserian mah lain ngadengekeun khutbah seserian naon sia ngaca bos orang make helm gegeraan bae eta gara-gara khotib anu sok dibayar di kota kos kitu kejadian kapohoan gegeraan bae ke helm sudah ya kurangnya gua dilaksanakan ya ingat-ingat gua ya bagi anu ndek korban di bulan haji sagedeung deui hit haji tanggal hiji ulah nyukur ulah ngegunting kuku siapkan naon kitu ngaranna kepasrahan urang ka Allah kurban nu paling hese mah lain kurban hewan horenganan kurban nafsu lamun di syariat mah kurban teh kurban hewan mencit hewan tapi dina ilmu tasawuf mah nu paling berat teh ngorbankeun nafsu kahayang urang teh ieu teh dikorbankeun sehingga ulah ayana naon hiji bae Allah ta eta korban eta mah hese urang mah kan teu daek ngorbankeun urang hayang baju teu daek dikorbankeun hayang baju nu harga 500.000
yang samping harga 5 juta bau pedek dikorban-korbankeun tak kurang korbankeun ganti tadina tamer ganti gajah lari kecuali dibeli ya samping tamerna balik ka dia tapi lain dipakai ku sorangan bikin kiai supaya nyana tegep yang dikata tah bikin da dasarna bae cenah kiai mah hayang goblok sia ka aing mereh henteu suuzon bae tungtung nama emang nusok ngomongkeun mah nu telek mereh ieu da ustad tak karunya tah ustad urang dagang ya kemudian boga nah supaya nyana rapih ya kadeuleut tegep ka ustadanana deulit ame bikeun ka kadinya nyana nama gajah lari tuh eta hebat tekos ngorbankeun nafsu kahayang dikorbankeun lamun geus bisa setik lain sinar eueuh nafsuan lain henteu saha teu nu pinter teu nu bodoh asa geus eueuh nafsul lawamah nafsul ammaratu bisu geus kadeuleung ngeunaheun tentrem nikmat pokoknya lamun geus nafsu eta teh urang maca shalawat ge embung gancang kan nafsu Allah budak maca naon sih eta nafsu lamun nafsu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tam ngeunaheun anu baheula emang gancang tara Allahumma sholli ba'da Jumat bro tas di masjid teh hang baden gitu kayaknya tara garancang maca 11 diangel mulai ijazah tadi hang baden lila maca 11 ya Allahumma sholli memeh Jumat tas Jumat silakan bae baca-bacaan lila urang main bere baca 11 nya 11 ya 3 baca kiai yang 100 ya yang 100 awas bae horeng macana pacara sih tapi teu maidokeun make nafsu makos kitu kela mun geus teu make nafsu karak Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad teu make nafsu mah karasa ngeunaheuna maca sholawat engke urang renungkeun keagungan Kangjeng Nabi renungkeun mantak berzanji teh lain sakadar dibaca tapi direnungkeun akmalan nasi khalqa wa khuluqan zati wa sifatin saniyah marbu alqamati abyadallahu min musyarraban bihumrat zaga batin hilaliyah terus kurang di naon kitu ngaran dibayang-bayang ka mulyaan Kangjeng Nabi wa innaka la'ala khuluqin azim lain sekedar dongeng-dongeng tancepkeun ka jero hate baca ketika maca sholawat eta tah ke naon kabagusan Kangjeng Nabi kehebatan Kangjeng Nabi renungkeun di jero hate bari maca sholawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim emang dititah kos kitu ditoriko mah kos kitu tangke langsung urang kabayang Kangjeng Nabi bisa kapanggih mimpi minimal mantak lamun urang maca sholawat haju reup HS eta hebat kena ngimpi atuh lamun teu HS makan mal ngimpi barang maca kakarak 3 da geus heuai asana ngimpi aing ya Allahumma sholli lain ngimpi paeh mah budak ya sok baca sholawat ulah make nafsu haju bayang-bayang jero kolbu engke karasa ku sorangan karasa ku ulah asal baca sholawat ya Allah ngan eta kikituan teh babari ngomongna hungkul orenganan kudu bari dikorbankeun nafsuna ulah kahalangan tetep lamun aya nafsuna moal ngeunaheun tapi lamun dipiceun nafsuna maca sholawat masyaallah batur menang 1000 urang menang 10 tapi 10 eta nilaina leuwih tibatan dan 1000
Kitu ku ari urang kana nilai. Ya Allah, urang meuli beas sakarung tapi bulog. Jeung 10 liter Cianjur. Atuh barengan iya Cianjur 10 liter. Daharna ge ngan 2 comot mah geus tapi sapiring ngan 2 comot. Masyaallah beda nilai kan. Nomor kedua lawayat bahabi nafsihi jeung disunahkeun mencit korban teh ku sorangan. Ya Allah, ku sorangan. Ulani tabatul utamana aya sunahna ieu teh dalilna ittiba nuturkeun laku lampah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh nyandak domba teh 100 nu dipencit ku Kangjeng Nabi 63 sampean anu katuhuna ditumpakeun ku Kangjeng Nabi kana beuteung embe leungeun kencana padangan kencana nyepengan kana tandukna bagian handapna aju pesokna langsung digereselkeun geus kabayangkan ku urang sok geura bayangkeun ku urang sampean kencana nendep ka ditu pandangan kencana nyepengan kana hulu embe ieuna ditumpakeun kana beuteung embena mana tin gagahna bayangkeun gagah kan tina mencit sorangan 63 gereset set gereset set gereset 63 emang teu make tanaga. Ya Allah urang mencit ieu ceklan ngamuk sia riweuh imang ada si eta mencit embe. Masya Allah, awas ya, ubah-ubah sih, awas ya, si ade, capek emang ada yang enak ya. Saat 63, hiji bagari wah, beraku, anjing Nabi mah 63, ya Allah ya Rabb. Aya nu naron sahabat tuan, hak make jeung cuman 63 dijawab ku Kangjeng, etalah batasan umur kaula. Numantak dina ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Wallahu alam bimuradi idza jaa nasrullah di mana datang nasrullah pitulung Allah wal fath jeung fath. Eta teh ditafsiran. Eta adalah pitulung Allah dibukakeun hijab ku Gusti Allah terhadap Kangjeng sehingga Kangjeng apaleun kana ajal. Idza jaa nasrullah di mana datang pitulung Allah ajal. Nyahoan apaleun Kangjeng Nabi ajal teh geus dibukakeun ku Gusti Allah 63 umur teh mantak mencit teh 63. Apal segala rupa. Mantak di akhir ayat dibaca al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Selesai berarti. Sayyidina Abu Bakar menangis, sesajen makan teh. Sayyidina Abu Bakar menangis, urucup cai socana teu kataha. Sahabat nu sejen ge ceurik di sarua. Barang ditanya saya ceurik naon? Ceurik bae mah nuturkeun Abu Bakar cenah. Maksudnya itu apa? Jadi latah. Daras kau bakar. Ajen kunaon sirik sih dibacakeun ayat eta. Manemangan sakadar ngadenge zahir ayatna be. Gitu. Pan meureun geus sampurna dakwah Kangjeng teh al yauma akmaltu lakum dina poe ieu akmaltu lakum wa atmamtu alaikum. Selesai berarti dakwah, ayat selesai dakwah teh ka mana Kangjeng? Nu teu kuat ge kulat pepegatan jeung Kangjeng. Anu ayeuna babarengan ka dieu ka ditu hata perang. Nanya ieu nanya itu dijawabna teh langsung wahyu isuk pageto di mana Kangjeng geus teu aya jeung saha.
kakarak sahabat Usep nya cerik beneran iya otak cerdas Sidina Abu Bakar Siddiq ya Allah ya Rabb urang kuari aya keneh jelema-jelema tanyain di lembur urang engke geus eueuh aya keneh kiai anu make tanyain anu lurus engke geus eueuh ketika urang ngarandap ka dinya heueuh nya baheula mah aya abuya baheula mah aya Ki Bustomi baheula mah aya Ki anu ayeuna kesulitan hukum mah sarua kiaina loba kepuasan jeung keyakinan nu hese teh kepercayaan terhadap kiai iyalah kuari nu ngomongkeun corona ambalaya kiai teu percaya urang ka omongan kiai nyaritakeun sagala rupa urusan-urusan negara teu percaya jol kiai ieu jol kiai ieu jol kiai itu naon eta sebab dianggap kiai muatan-muatan truk sama kiai truk eta kan hese eta kos kitu teh teman teu bisa dibobodo aja ya kurang kumaha wakil presiden urang geus abuya ya teh kiai teh nang urang sarerea teh tapi kan kurang cuma ditongton doang kemana arahna jeung kumaha pernah ya cerahan-cerahan anu pas jeung hate wallahu alam bisawab kiai kurang kumaha pinter ya masalah ieu keur carita kepercayaan krisis ayeuna nu pinter ambalaya tapi nu dipake percaya cerita Abu Bakar Siddiq Masya Allah tuh wa ayat bahabi nafsi ya jadi berarti mencit sorangan sunnahna ya Allah wagala cegang yang Nabi kumi ka Siti Aisyah kumi ila udhiyatik Basyadiha cek Siti Aisyah pan abdi memberi teu bisa bencit sorangan teh tuan kumaha nangtung anjeun dihareupeun korban anjeun saksian korbanna tuh nu hendak wa illa lamun teu bisa mencit sorangan mah fal yashhadha hadir bae dihareupeun embe neulekeun dipencitna eta geus hebat sakitu meunang ganjaran kasunahan nah jadi kuari mah eta mah asal-asal carita ai kuari mah geus jadi ijma ulama geus berarti lamun lalaki bisa mencit sunah mencit sorangan awewe mah sananeun bisa ge ulah sok mencit sorangan tina bahasa Kangjeng tadi diijmakeun ku para ulama jadi ulah sandajan hebat tanagana bisa mencit awewe mah utamana ulah sok mencit sorangannya nama dipencit kuduna ulah sok mencit sorangan engke ka dituna mencit hewan mencit mah salaki deui dianggap embe ku jana nah ya jadi kuari geus ijma tah geus ngawakilkeun bae atuh kuari mah awewe mah ulah sok mencit sorangan lamun lalaki bisa mencit sorangan lalakina teu bisaeun mencit sorangan mencit emang kumaha kitu boh kurang-kurangna makan di kalpeso teh ngageter lain seseukeut teh tukang anu digitukeun ayo gageter mah ongkos ustad kita maca khotbah ngadadak surat naraga kitek naraga hajunya nana diuk sorangan jadi kudu latihan segala rupa ya geus bae lamun teu bisa mencit sorangan mah fal yashadha geus atuh batur bae nu mencit benyana mah hadir bae di dinya tah jelas tenget-tenget kasunahanana sebab ieu kan nu aya di dieu pasti korban kabeh ieu korban cinta maksudna ieu mah korban lah ya Allah urang kudu boga pikiran nyaho datang nyaho mal aing karbaran hareup rugi aing lamun teu korban ayeuna kudu boga pikiran kitu geus kuari tinggal sabaras sebulan deui berarti hayang boga duit tarolah mun meuli anu 5 juta sabaraha yang celanganna lamun boga lamun hayang meuli nu 2,5 juta berarti yang celanganna sabaraha kuari
tuh namun hayang meuli nu penglitikna 2 juta hayang meuli nu harga 2 juta kuari sabulan deui tah berarti sapoena sabaraha duit cicing sia itu bisa ngitung cicing meuli es lilin sia mah tuh kan nah supaya pas dia waktu ya Allah Masya Allah barang datang ke bulan haji alhamdulillah kabeli mbe 2,5 juta bawa kurang tegas hadiran kurang itu bisa mencinta kak cak pemajikan naon korban geus bawa geus tapi kula ieu rasana teu ngeunaheun hate emang kudaon kak naon maksudnya itu korban geus sebawa berit 2,5 juta sesuai jeung eta lah nu penting mah anjing lah kak naon sia kongkorong kula leungit kak kongkorong nu mana atuh teh nu sok dipake teh besi we kakak atuh heuh eta nu dibelikeun ka korban teh Masya Allah atuh kakak neangan duit hese kontrakan jatuh kuari batu dibalayar goyana lockdown nah jualan hese atulah tuh ngajual kongkorong mah nu babari eta kak kejadianna korban kakak atau korban kula sih sebenarnya loba omong lah ai kula batur ridho mah kan jadina pan korban teh meureun mengorbankeun harta pan eta mah nu kula eta nu kakak pan nu kula loba omong duaan ke urang di ditu boncengan aduh geus tah kos kitu batu kata deui saboga pamajikan kitu kan ngeunaheun tarariis perasaan jadi lamun haju kokoprak je ngeunah bae di dinya korban kongkorong ya kokoprak ya deres lamun lain kana tarang makan tarang di gitu-gitu ke Masya Allah wa ayyazbaha bi nafsih sakali deui mun bisa pencit ku sorang wa ila mun teu bisa kabaturkeun wakilkeun falyashhadha ngan hadiran awewe sanajan bisa mencet korban kautamaanana tetep ulah ku sorangan tapi wakilkeun ka batur ya Allah wala tasihu ila min bilin wa baqarin wa ghanamin teu sambarangan horenganan korban teh aya aturan-aturanana hewan mana nu bisa dipakai korban jeung hewan mana nu teu bisa dipakai korban wala tasiu teu sangalaksanakeun korban teh lamin bilin kecuali hiji onta bisa pakai korban di Mekah di Madinah Timur Tengah ambalaya onta di urang mah hese onta ya onta di Mekah di Arab dibawa ke taman safari kayaknya geus culek-cilek bae ngobrol jeung baturna caknya na horenganan di Indonesia mah teu betah tariris ituna di taman safari atuh onta tiriseun nya usul hayang balik deui ka ditu caknya geus kajeun teu ka Mekah ka kajidah atuh jadi teu betah aya hewan anu teu betaheun cicing di negara nu tiris atau tropis secara urang hayangna di nu buanas bae hewan teu betaheun nya naon sabaraha kali taman safari teh gede onta teh kekuatanana paling ge tah sabulan 2 bulan kuru mesti dibawa deui ka ditu setelah dicek horeganan ieu mah hewan kuduna di negara nu panas nah kebo pernah dibawa ke Mekah sarua culak-cilik bae waroh cak eta tuku aturan urang geunahan di Kendal cak
Dikenal-kenal di kawaron mantap cek kena jang gupak aya ieu we. Jang gupak ya kena hese. Teu betaheun kebodin mah di negara Mekah. Jadi manusia ge sarua. Okos hewan bahkan nu paling unik aya hiji hewan anu betahna teh dihandapeun batu nu batuna teh dijieun hau. Kecoa. Eta kecoa mah nama betaheun jasa dihandapeun batu teh panas. Tapi betahnya teh nya eta di dinya. Ya Allah ya Rabb. Iku Allah teh geus dibere kabetahan kecoa betahna dihandapeun batu dinu panas teh kira-kira hau di dinya. Aya nu kudu di negara nu tiis bae, aya nu kudu di tropis bae, aya nu kudu di tiris bae. Allah nyiptakeun hewan seperti eta, manusia ge sarua. Urang dibawa ka Maroko waktu zaman tiris. Itu kena di Eropa teh saeutik. Lantaran tirisan nu pohara jasa loba nu pae akibat katirisan orang luar, orang itu na teh. Kitu kena panas anu menjadi-jadi. Urang lamun dikutub eta teh kapan panas 0 derajat. Nah, nu mantak di ditu teh dengan alasan tiris maka arak putih, arak hitam eta teh dikembangbiakeun supaya nyin panas kana awak. Daging kuda panas. Di ditu mah dikonsumsi lantaran panas. Daerahna tiris. Tah. Ai di urang mah kuari di urang tropis sedang negara sadunia paling ngeundaheun di Indonesia. Sadunia ieu mah. Di negara mana atuh mun ngeunaheun panas tiris teuing di negara batur mah. Di Indonesia mah masyaallah. Hayang rada panas keluar, hayang rada tiris nyeuhan dihandapeun tanggal buah. Ya, bari ngarokok ieu. Ya Allah. Barang di deuleu teh itu teh hudang-hudang katimpah buah horeng. Negara nu paling ngeunaheun tibatan Indonesia Malaya. Tok jaglag. Di Mesir. Biasa bae. Geus puguh urang Mekah Madinah, lamun lain ka Kangjeng ka Baitullah wallahu alam. Keur carita negara ieu mah. Maroko gitu kene, Yordan gitu kene, Uzbekistan. Aya anu nyaman rarasaan teh di bidang cuaca baheulanan, di bidang makanan ge sarua. Di urang mah hayang naon atuh jeung macem-macem aya atuh. Coba-coba di Moskow neangan itu naon kitu ngaranna. Ulah hese-hese somai bae. Malaya kajian gua kumage di Moskow neangan somai. Moal aya. Kuari mah di urang mah cilok. Ayo geura naon deui somai geus puguh aya deui naon deui cireng aya deui naon deui ambalaya urang Garut mulu nyieunnan kos karena itu mah lulu. Kuari aya deui keluaran anyar seblak. Geus teu pararuguh ngaranna ge segala seblak segala naon. Coba neangan di RRC seblak. Wah, sakitu negara maju ekonominya genengan seblak, seseleh urang di ditu. Di Indonesia mah nyieun bae. Naon eueuh atuh. Geus pokona mah sorga. Tas di mana-mana orang asup ka Indonesia kakarak turun di kapalna bae geus jadi sorga. Masyaallah karim. Encan hasil bumi. Negara nu mantek kuari ngahutang geus boga 40.000 triliun. Hutang teh saadag-adag kajen teh mah urusannya anak. Kudu dibayar ku rakyat, bayarlah ke orang. Lah sian-sian lah. Mun cenah kieu gede hatu. Lah dibayar ku cau Pandeglang ge kabayar. Emang cau Pandeglang kumaha gitu. Deui, atah keneh geus dialaan. Geus encan kocapina. Deui, bangun luhur teh horeng Karakas jerona mah. Sial teh orang Pandeglang nipu bae ka aing. Aduh, ya Allah, ya Rabb. Padahal mah maningan dilempengkeun ulah make kararasnya. Mau kararas sakitu. Pajar pinuh kurang. Barang dijeleungan 5.
Lah ieu mah keur carita sorga bae heula. Sorga naon eueuh atuh di urang? Naon eueuh? Masyaallah karim pohara. Hei, urang Arab ka urang katipu urang Arab. Itu katipu ka urang. Barang datang ke Indonesia, ngadaran areng. Bos, itu bukan makanan. Ini korma Indonesia. Nyala ge sari deung ge ieu na goblok. Urang Arab loon. Lah loba dongeng-dongeng geus tuh karena Indonesia mah mimiti cuaca, makanan, kemudian manusia-manusiana sopan santun moal aya urang ningali di negara lain seperti Indonesia. Ribut Muhammadiyah, ribut yang NU, ujung-ujungna bret ngahiji deuk kumaha coba. Persis, anu jika diperlukan ngahiji di Indonesia mah masyaallah karim. Ger urusan ka dieu ka ditu ka kiai we kiai. Wah yuk urusan begitu deuk berjuang mah ngahiji. Kumaha tuh? Kuari rancangan undang-undang anu sakitu poharana. Wah, bahaya ya dihijikeun NU, Muhammadiyah, Persis, Wabeh, kiai-kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Siap kakarak siap doang geus ngageter. Itu di Indonesia mah luar biasa. Tempur kabeh, beuleum kabeh. Ieu mah keur carita Indonesia mah pohara jasa. Moal terjadilah sebab jadi luhurna kepala linter. Leungan. Bahaya. Tuh Indonesia malah aya cara di luar negeri. Luar negeri berarti Tasik. Nah, ya orang bersyukur alhamdulillahirabbil alamin tinggal ngadoa mudah-mudahan negara urang aman. Kemudian kondusif, pemerintahanna jujur jeung adil, polisi jeung TNI na ngahiji, urang kabehan jadi tentrem, ibadah urang mantap sehingga urang kabehan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Eta nu diharepkeun ku urang. Urang modal di Tangerang kurang kumaha ngeunah-eunana bupatina bager. Bager teu pati cara di bupati nu sejen, gubernur urang mah bager, teu cara di nu sejen. Kejam henteu di urang. Ngan ngomong dong lockdown. Kumpul-kumpul biarin. Eta kan hese urang dengan pemimpin kos kitu. Enggak semantak kuduakeun supaya panjang umurnya nah. Ulah hese-hese, ngadenge di anu. Loba kesulitan henteu sebabnya na pinter. Ya itu tambah deui kan jadi sorga deui. Coba di Garut mah di Bandung mah barang datang we ka Tangerang. Sini Tangerang mah kok ngeunaheun amat. Ngeunaheun ge di kampung aing sia. Coba ka Cisoka sia ka ditu. Tapi nu jelas mah amat. Urang tinggal bersyukurna dong hayu ibadah ka Gusti Allah teu kumaha. Kan ngeunah talalen temendak. Karena situasi politik atau urusan anak politik tinggal orang mengadoa ekonomi ya nu kurang di harapan wah lamun ekspor impor encan jalan ende kumaha maju na negara sedangkan kuari anu jadi raja adalah Cina yang bisa ditutupi nu boga duit na manehanana sayangna amal bejakeun wae sayang ngajeroan sama urusan anak. Guys selanan, ieu urang mah nyaritakeun korban bae lah. Hese-hese amat korban si eta pencit kurang. Wala tasihu ila mini bilid desa korban kecuali onta. Bakorin jeung sapi wagona min embe. Muning mah eueuh dina kitab sebab Zakaria Al-Ansori di negara itu mah eueuh muning urang Bandung mah muning urang Tangerang mah aya teteh dilemeskeun munting tah mah berbes atuh kos kitu mah nu bagus mah lain muning kebo sebeuh ngadenge kebo. Iya, eta geus orang menyebut kebowatannya ya Allah, sia kos awas sia ribut bae di bere tumbung kebo sia paing. Dak kolot urang heula.
karena jeung adina ribut bae. Teu eureun-eureun eta kolbana kunaon kitu nya. Sira ribut bae dibere tumbung kebo siapa aing. Tapi bener eta, lamun dibere bae sacangeun. Ih, obat eta nu mentak dibejakeun ge di pengajian obat mun aya adina jeung kakana ribut bae enggas. Song headset beres. Masya Allah kolot kunaon ngomong kos kitu lamun lain naon ngaranna umajihan nya moal. Nok, ngan lamun budak keneh. Lamun geus gede mah umur 25 ribut bae ulah tumbung kebo. Nah, moal diteruskeun ku aing. Tamah nu aslina bae. Geus selana limanya jadi aturanna sapi non onta sapi jeung domba mun dimakias lantaran akur oko sapi maka munding diskiaskeun kana sapi sami bae berarti menang ku ari urang korban kebo ya mending kebo ala sabilil qiyas wa syartu ibilin wallah